Aya ide baru bos, keseruan baru di acara ngopi challenge. Nulis. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh bener kita dijawab deh. Welcome back to my channel Ijul Vlog. Kembali lagi bersama kita berdua di acara konten ngobrolkeun baheula ngobrolkeun naon we anu erek dong. Ganti, pan sepakat sih diganti. Astagfirullahaladzim. Balik ganti mah bener, balik ganti. Terus ganti lain ngobel mah tinggalin pisan pikiran anak kan itu kan dia. Ganti. Kembali lagi bersama kita berdua di konten ngopi. Ayeuna mah ngopi ngomongkeun sagala we nu dimimitian tina pi erek pi karudeteun erek pi kaseudeun pi kaluceun atau pi naoneun wae. Pentingna aya dina pikiran. Ngopi ngomongkeun pikiran. Give a damn about a hater when I feel like it. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please. I'm tryna get paid. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please. I'm tryna get paid. Broke for 27 years, I ain't going for 28. Been seeing you niggas flexing and finessing the shit. You know I ain't never ate. Been seeing you shine. Tehilap ngaturkeun nuhun ka subscriber anu tos nyupport karena konten ngobel nu tadina ngobel gitu jadi kana ngopi atur nuhun pisannya. Wawuh nuhun. Nah, eta wawuh nuhun. Pokona diantos komentarna masukan-masukanna kritik saran tah gitu diantos dina komentarnya. Kritik saran anu memicu bahwa semangat orang lebih HD lagi. Terus kritik saran anu goreng betul tapi pokoknya ngaranna kritik mah di telagna di dieu mah ditebikan kana hate jadi jangan motivasi Ngobrolkeun pikarudeteun ulang ngomongkeun batur doraka duaan we urang jeung maneh pan geus lila maknya maneh teu pernah boga rasa Kartik tuker pikiran tentang rasa rudet urang ka eta rasa rudet urang jenisna kumaha jadi aing teh kapikir kadinya juga mah ngomongkeun eta aing teh persiapan sih masa sayana simak ke lamun ngobrolkeun pikarudeteun urang kasih mah anjing loba asa urang ngobrolkeun ayeuna di dieu tapi urang bray asa lobakeun urang tapi durasi moal bahi sawareh we pikarudeteun urang kasih setun teh naon rek teh urang like teh maneh heula anu pangna we anu pangna we sok komo maneh we eta Itulah, itu persiapan, juga ada ngebahas ngopi pikarudeteun, tadi nu ngomong pikasiriun, aduh pikarudeteun, kayak ngopi, so itulah, rudetna itu ka urang naon, sistun teh lila bos, jadi dia teh ulin loba aja urang di dia. Asa teu sare di imah. Edit. Jadi pada suatu hari jadi hiji waktu kieu bos karudet urang kasih ieu mah si ieu ngalakukeun eta teh geus lain sakali dua kali mineng rudet teu beunang diomongkeun teu beunang diomongan kitu we ayeuna kitu isuk kitu deui wae tanya atuh naon naon jadi rudet aing maka ente ieu teh salah sahijina salah sahiji no anu pikarudeteun pisan ieu mah bos ngobrolna namun modok si ieu mah tara daek di banyur kloset jujur sok sia jujur eta urang teu pernah urang nanya kunaon gitu da keur posisi eta mah rudet we urang nu aya anjing hayang anjing tapi ayeuna ya dikontenkeun urang hayang apal alasananya setun teh kunaon dia tara daek di banjur si kloset teh cing dangukeun
Aduh eta mah bukan untuk dipublikasikan. Aduh anjir eta mah aduh. Kan pikir udah teuing ya teh bebas. Nah, itu kan tapi kan udah tentu tidak karakter, tidak sikap. Teh mah tuna mending ngaranna teh. Soalnya sok kunaon. Da setiap balik ka ente gitu mah aing rumasa kali-kali itu kan aya saatna diurusuh teh aing ka karage. Nah ka dieu panggilkeun. Kata itu heula dan teh ari unggal poe teh mah kadang-kadang merusuh. Kadang-kadang tapi tina saminggu mah aya. We kita kali mah kitu. Ada tadi omongkeun. Salah sahiji nama eta we lah kalau urang mau ngeureun. Aduh, ini juga mah. Juga mah. Bau. Juga teh mah eta. Aya kene teh sok aing ge boga. Urang maneh heula ka urang orang kan meh adil, urang bieu entas ke maneh hiji anu maneh ka urang hiji. Aing Bau jeung si ieu larangan segala rupana men nampi beres hal sepi lah tapi beres kumaha? kopi nampi beres wae ngopi mah bos moal ekspresi moalna apal teh lu bari kerung moal kopi seduh bagot pertama kulitip aing teh ini balik deui tinggal setengahna kopi bahe ente aing ngomong rudet mah da ayeuna jadi segala rupa teh nampi beres eta mah contoh leutikna kopi ngan sagala rupa ge nampi beres wae tuluy leuheung lamun menerkeun nyalakeun rudet eta sajadina aing kakarang ngomong ayeuna ampun su Hiji ayeuna wingeun robah urang rudet kieu rodat teh hiji waktu lamun urang boga milik boga bati tina naon eta ngajual naon boga bati minangkana urang teh inget hayang pangbelikeun rokok jeung si sekeun teh dibere ku urang teh super aku gumasepna teh si anjing mah dibalangkeun rokok pabere teh ditanya ku aing teh kunaon dibalangkeun super hayang Marlboro cenah hayang Marlboro ngaran-ngaranna dibere cek aing mah tadi hawe namun nu aya sok rasakeun kumaha sok lamun nu bere na tuluy dibalangkeun nawar hege dibere teh hayang Marlboro kumaha sih merudet teh lain kalah hayang mere aing mah anjing lain kalah hayang mere Marlboro hayang mere ieu anjing tah goblok kita eta pada plus kitu teh eta teh rudet aing ngecurhat ieu ka urang teh ulah kitu teh ngaranna dibere mah milik ti Allah. Apapun itu diterima saya. Apapun itu diterima saya. Kuduna tampi gede. Kadang-kadang pada kunek ya. Bahaya apa dari barang bere teh berarti apresiasi tina prestasi urang, tina kinerja urang. Kuduna terbaik. Teu bisa kitu ngaran-ngaranna dibere mah tarima we. Kudu nawar hayang leuwih mahal deh si anjing meleung lamun hayang kana jarum coklat tah kana sahanapeunna maksudnya lain jarum coklat we kana naon anu sahanapeun harga di jarum super kana naon ieu mah tina super hayang kana Marlboro atuh bos rudet atuh ka urang lagi jadi ka urang lagi lamun dibelikeun kana Marlboro mah wararah mati anjir wararah mati lain ya sebagian aya beneran diterima ngan teu ari ngabalangkeun mah teh aya ngabalangkeun mah jajauaneun ngabalangkeun dipesakan kan seperti kukulutu kitu beneran ya ai ente ngomongin karuda eta eta nu kaduanya lobakeun ya oh balu lamun aing ka ente kumaha salian tadi lamun masalah janjian anjing di mana ngeceng tengah putih tentang kaima wasa saha sederhana eta mah ku ngincingna ieu mah tengah peuting dia atuh penting ya tuluy eueuh minang modal janjian ketemu jam saanu bapak aja ulah berang teuing aing kesit
anu disampaikan ngomong klarifikasi urang mah eta ngomongkeun ulah beranting itu teh es keneh kan rudet klarifikasi urang dina bab eta mah klarifikasi lain lah mencari cek aing eta mah gaib euy. Jadi lain aing nu ngajangjian mah sabenerna leuwih saha urang mah da posisi teh angkat ngan karudet kersare tapi sok aya WA ka sistem nitah ka imah teh nya urang mah geus sare tah lain urang nu WA teh saha Itu datang ke imahnya, itu orang lagi sare atuh. stres Jual, emang dibuka pan kersare orang kan. Gaib eta mah gaib lain urang. Lain urang. Wah, lain urang. Eta kitu dulu lagi terus ini sahan sok kitu teh. anggap nu gaib bener geus cocok jadi goib teu ya salian teh eta bos kunaon aya kunaon nu ngaranna ente lamun ngajanjikeun teu bae eta mah goib naon ge lamun dina tanget waktu aya wae leuwih mun melar kemudian aya si adul Naon. ka ngahanetan mobil lebih durasi teh setengah jam itu teh ngomongan teh ieu mah setengah poe ngairupan mobil ngahanetan unggul aduh cenelu tah eta mah nyaan pakta wanitanya keun ka jelemahna mata si adul nu ngaranna janjian jeung si Bas ulah didenge pokona sa disampeurna termasuk hai loba minang aduh lain sulap eta mah tapi kakara urang ngobrol ieu da geus ngabaca karakterna emang kitu ah keun we tapi udah di saat ayeuna keur ngobrol ti karudet teh ada baikna ngobrol ke introspeksi ke robah disiplin ya terus kieu bos Kumaha naon deui lah loba pisan cawaceun tanya teu sakitu lobana euy ya aya ieu mah deui aya lah ulah sakumbari kerung anjing mah mun ngaladuh eleuh mending aing geus apa ieu mah medajeng batur ente mah lamun debat teh geus puguh ka kaca salah kan nanti mah ngajaga gengsi anjing euy segala dipabeulitkeun anu kerung teh sakapeung aing sok era bos loba rudet anjing ningalina loba Nggak kieu bos, nu ngaranna ngomongkeun karudet nama parat, ayo pada boga, entek saurang boga karudet, komedi urang ganda loba pisan. Jadi anu ngaranna karudet mah dina setiap sikap ge aya lah setiap karakter jelema ge. Mending keneh geus mah ngomong karudet mah isuk deui ieu mah sebagai contoh ngaranna ngopi teh di antarana aya ngomongkeun ti karudet teh geus. Jadi pada intinya mah gitu bos jelema teu aya nu sampurna jelema tempat masalah jelema mah. Jadi pesan yang orang sadaya pandai-pandailah menilai diri sendiri sebelum menilai orang lain. Hade. Gitu bos. Anu berikutna ganti suasana lah aing jadi rada-rada bareureum beungeut euy sumpah asa rada-rada curhat. Aya ide baru bos, keseruan baru di acara ngopi ya, cek gaya nama challenge, challenge, nulisna kumaha? Challenge, Oh dibacanya challenge. Challenge naon bos, jadi challenge teh, jadi setun boga 4 pertanyaan, ya kertas geus disiapkeun ku tim kreatifnya, kreatifnya, tanpa sepengetahuan sih ya, begitu juga.